Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nami Abi Muhammad Adnan Hamdani. Di dia Abi bade ngawawancara Bapak Abdi ngenaan aturan new normal di Indonesia. Nah, Bapak punten Abi bade neros. Menurutkeun Bapak kumaha rasana aya aturan new normal teh? New normal. Ai menurut abdi mah langkung sae. Kunaon? Sabab urang biasa beraktivitas seperti biasa, namun aya batasan-batasan dina hal kesehatan. Sapertos kedah ngangge masker, teras kamana wae ge urang teh bade lebet boh ka bumi, boh ka masjid, boh ka kantor. Dah saat ngacan lebet teh urang kedah cuci tangan heula. Gitu. Tah nu ngabentenkeunana Hari di Karawang teh iraha diterapkeun new normal teh? new normal kanggo Kabupaten Karawang lamun telepat mah kaping 15 Juni. Tuh, man duka ai ieu mah gitu nya. Nu leres-leres mah mung sadayana dimulai tanggal 15 Juni. Menurutkeun Bapak mending aya new normal apa mending PSBB wae anu diterapkeun teh? Ai menurut abdi mah leuwih langkung new normal. Kunaon? Ai new normal mah urang teh aktivitas masih tiasa gitu. Sapertos bebas tapi aya batasan. Ya, terus ngangge masker, terus cuci tangan, terus oge lah aya jarak gitu. Nah, lamun PSBB mah urang teh teu tiasa ka mana-mana da dibatasi gitu. Gitu hungkul betulna. Hari di Indonesia teh bisa dugi ka iraha new normal teh? Ai new normal mah menurut keterangan nu aku abdi ditampi sigana mah gitu. Dugi ka akhir tahun. Sabab ieu wabah teh masih keneh tinggi. Teu nya di Karawang mah terus turun, tapi di daerah lain mah masih araya gitu. Terakhir kudu make naon wae lamun di Karawang ieu tos diterapkeun aturan new normal? Nah, lamun ieu mah urang teh sapertos nu tadi gitu. Lamun bade kaluar bumi kedah ngangge masker, tos di mana wae atanapi bade lebet ka bumi, atanapi bade ka kantor, ka masjid, kedah cuci tangan. Ayeuna anu ngangge kendaraan sami ngangge masker, lamun ngangge motor kedah ngangge sarung tangan, ngangge jaket gitu. Ngan nu utamina mah jaga jarak. Ulah aya istilah paantel, sering paantel gitu. Jadi menurutkeun Bapak bakal aya efekna teu karena jumlah korban positif virus corona hari new normal diterapkeun? Ya pasti ai efekna mah lamun urang sadayana sadar kanu nanti ieu wabah teh moal leungit lamun urang teu sadar kana parentah ti pemerintah gitu. Ayeuna pemerintah ngawacanakeun kedah ngangge masker, terus kedah sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, lamun eta sadayana ku urang dilaksanakeun insyaallah sadayana teh bakal turun anu positif tarurun gitu. Jadi ngurangan anu kena teu sehat jadi sarehat gitu. Ya intina mah wabah ieu teh bakal bersih deui. Kan tergantung kana urangna jadi nama lamun urang hoyong sehatnya ikuti gitu. Nuhun Pak.
Hampura bilih aya pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.